Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu keun deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Bedaran kang tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Nyimayang anu mana diwari nuju di kerem di hiji kamar. Kumaha atuh mitra? Lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Abah, buka panto bah, nah teu kadenge lamun abdi hayang kacai. Toreka tawa kumaha abah teh, sok buru buka bah. Tuh abah, Nyimayang ngageroan deui narek diantep wae. Ceuk si Dodeng bari ngalieu kalawang panto kamar anu harita keur digedoran. Beu ambe eta mah bebanjit asa ku kaceuda teuing kalakuanna teh. Estuning ngahajakeun da lamun lain anak tangtung geus digaplok tah. Mending oge tiang heula atuh bah. Arah jempe sabab lamun henteu bakal tuluy ku gorowokan bari ngagedoran panto. Geulah ku dewe kudang cempok. Bisi ngador nipu si Mayang mah. Lantaran manehna mah pinter loba akalna. Ceuk Ki Badrawi bari jung nangtung terus ngaleos muru ka kamar anu ditempatan ku Nyimayang. Dituturkeun ku si Asdur jeung si Dodeng. Aya naon Mayang gogorowokan ngagandengkeun maneh mah? Tanya Ki Badrawi sanggeus aya di hareupeun panto. Barang ngadenge sora bapana, Nyimayang atos sarta serenge seuri sorangan. Bah, abdi teh hayang kacai bah. Cing buka heula pantona. Wah, teu kudu kacai. Cicing we di dinya montong sok loba peta. Hari abah manya atuh kudu cicing. Apa geus disebutkeun abdi hayang kacai. Berubah buka panto geus teu kuat. Tapi raku ari kudu kacai di dieu mah. Nya dae kitu kira-kirana ngabersihan. Tembal Nyimayang maksa sangkan panto dibuka. Ngadenge kitu keur sakedapan. Ki Badrawi rada ngahuleng. Lantaran lamun Nyimayang keluar sok sieun bisi kabur deui. Tapi lamun henteu dibuka kumaha lantaran anakna hayang kacai. Abah? Abah? Nah kala jempe sok buru buka heula teu kudu sieun. Da abdi mah moal kabur. Sama larek ngaguguk kana sakabek hayang abah. Tapi lamun teu percaya mah tungguan we atuh ku abah. Kitu ceuk Nyimayang anu aya di jero kamar. Samalah kituna teh manehna mah bari jeung nyerenge seuri. Lantaran geus yakin lamun panto pasti bakal dibuka. Ya heuh gatu adere kacai mah. Tapi awas ya lamun wani kabur. Moal atuh abah sok buru buka. Nya geus kitu mah kolotrak Ki Badrawi ngalaan kunci. Brai pantemuka breh atuh katempo anakna Nyimayang keur ngajanteng nangtung. Red ka bapana anu keur ngabadega di lawang bari mureleng katara bangunan anu keheul. Asdo Dodeng, sok ancur kacai si Mayang kuduaan.
Tapi awas si lain ulah cileren. Omat jagaan sangkan ulah bisa lepas. Siapa? Sok payang reka cai mah. Tapi diancur ku si Astur jeung si Dodeng. Abah, manya kacai kudu diantar ku lalaki. Da abdi teh awewe era atuh bah. Jeung deui kumaha lamun maranehna ngarintip. Dodeng Astur. Ancur si Mayang kacai. Tapi awas ya lamun ngincip. Ya boal atuh bah, tenang we lah. Kuring mah da moal wani ngintip ka anak abah mah. Lantaran sieun apan sakitu galakna. Nya atuh geus kitu mah leos Nyi Mayang indit muru ka tukang. Anu maksudna mah rek kapancuran anu aya di tukangeun imah dituturkeun ku nu duaan. Sajajalan Nyi Mayang terus bae muter otakna neangan cara. Sangkan manehna bisa kabur ti dinya. Tekung silila Nyi Mayang geus anjog ka pancuran. Anu sakurilingna ditutupan ku awi seseg. Reg atuh eureun ret ka si Dodeng jeung ka si Asdur anu keur ngajaran teng nangtung tukangeun. Teu wani ninggalkeun. He Asdur, Dodeng. Kuring ayeuna rek mandi. Sok maraneh duaan. Ingkah ka ditu tong deukeut teuing ka dieu. Yai, sok bae rek mandi mah. Tapi akang duaan rek nungguan we di dieu, tapi teu kudu hariwang. Sabab akang oge moal ngintip. Walon si Asdur bari nyerenge seuri panonna neuteup ka Nyi Mayang. Nya nyai sok we sing jongjon kadinya rek mandi mah. Sarta kokosok sing bersih. Tapi wayana akang moal bisa ninggalkeun nyai lantaran sieun katempuhan ku si Abah. Itu cenah ceuk si Dodeng milu nimbrung kana caritan si Asdur. Heheug atuh ayeuna kuring rek mandi. Tapi awas maraneh duaan ulah wani malik ka tukang. Lantaran awina bisi carang. Nya sok atuh buru-buru kadinya. Geraprak. Saenggeus kitu mah mitra. Si Asdur jeung si Dodeng harita nyang hareupna malik ka tempat sejen. Sedengkeun Nyi Mayang terus asup ka jero pancuran sarta panto awi terus ditutupkeun. Sanggeus aya di jero, Nyi Mayang teu buru-buru mandi lantaran eueuh niat rek mandi da eta mah ngan saukur neangan cara sangkan bisa kabur. Nya terus atuh rurat reret nitenan kayaan di dinya. Sabot keur kitu breh katempo di juru aya rancatan anu nanggeuh di dinya. Nya teu talang tegap atuh dicokot tuluy mencrong kaluar tina sela-sela awi anu rada carang. Panonna ngawaskeun ka si Dodeng jeung si Asdur anu keur rajegna rangtung teu pati jauh tina lawang pancuran. Ayeuna aing kudu bisa kabur ye. Sabab lamun henteu geus pasti bakal terus dikrem di kamar ku si Abah. Eta moal bisa incah ka mamana. Kitu ceuk geurentes hate Nyi Mayang. Bari jeung lalaunan ngadeuketan lawang terus muka panto anu dijieun tina awi seseg. Katayep leumpang lengkahna meuni ati-ati pisan teu sidikna jejengkean muru ka tukangeun si Asdur jeung si Dodeng. Sedengkeun si Asdur jeung si Dodeng duanana keur amteng ngarobrol teu luak lieu ka tukang. Sarta teu boga curiga nanaon. Samalah teu sadar lamun Nyi Mayang geus aya tukangeun bari jeung geus sayaga rek ngababuk ku rancatan. Nya bareng jeung kitu teu tatapas sini. Ukur sakilat Nyi Mayang hambatkeun rancatan. Hiu, gebro. Tonggong si Dodeng dibabuk ku rancatan satakerna. Aduh. Ceuk si Dodeng bari nyekelan punduk. Nya puguh atuh si Asdur reuwas. Tapi sabot keur kitu. Hiu, gebro. Rancatan sakilat dibabukeun deui kana pundukna si Asdur. Koceak atuh si Asdur ngagrong ngarasakeun ka nyeri kawantu paneunggeulna Nyi Mayang lain da laurakeunun tarikna. Aduh. Oh, aduh. Kasugri kaum dangu. Si Asdur ngagro tarik koloyong gebru labuh nya kitu deui si Dodeng awakna nepi ka ngagebru terus sosongkolan ngarasakeun ka nyeri. Rasakeun puas ya. Tah ayeuna aing kudu gancang kabur. Nya saenggeus nempo si Dodeng jeung si Asdur rubuh mah. Nyi Mayang geus teu miceunan waktu harita keneh sakilat jeleng luncat kalacat naik kana benteng
beras ka kebon sampe anu aya di pipir imah Pakowo. Belesat Nyimayang harita lompat meuli ngabelesat ngerahkeun sakabeh tanaga. Terus kukurubutan kanu bala labas muru ka sisi lembur ninggalkeun si Dodeng jeung si Asdur anu keur nyuksruk bari jeung humarurung matak pikawatireun. Kocapkeun Ki Badrowi anu harita keur aya di tepas. Barang kadenge si Dodeng jeung si Asdur anu pating gorowok. Puguh bae mending ngorejat. Sarta jung atuh nangtung gura-giru muru ka tukang. Teu lila oge geus anjog. Breh didinya katempo muridna anu dua keur nyaruk-suruk bari kukuliatan ngarasakeun kanyeri. Ningali kajadian kitu panon Ki Badrowi rurat reret nempuan Nyimayang anu geus eueuh didinya. Anu kuraya rancatan we anu ngagoler teu jauh ti anak buahna. Sarta geus teg boga sangkaan lamun Nyimayang anakna pasti kabur. Asdur Dodeng. Kunaon sakala nyaruk-suruk didinya koplok? Tanya Ki Badrowi panon mencerong kedua muridna anu keur humarurung. Aduh, bah. Unduk kuring nyeri, bah. Si Asdur ngawalon kana pananya guruna bari jeung terus cengkat lelaunan. Nya kunaon atuh sia maraneh teh? Aduh, apan kuring duaan teh. Dibabu ku anak abah di bongohan. Walon si Dodeng terus maksakeun cengkat lalaunan. Bari muringi senahan kanyeri kawantu tongkong dari gebuk kurancatan satakerna. Ngadenge kitunya puguh atuh Ki Badrowi menik kakarot bakat ku ambek kanu jadi anakna. Aok nyentak ka anak buahna anu harita keur pating puringis lantaran kanyerina can leungit. Nya antu bisa diandel keur si lain duaan mah pira ukur dititah ngajaga awewe sahulu. Nepi ka eueuh hanya betuis. Lain eueuh kabatus bah puguh kuring duaan teh di bongohan. Teu kudu loba ngomong sia Dodeng. Belagu sia. Gancang ka ditu udag si Mayang. Susuganan lompatna can jauh. Ki Badrowi mere parentah ka muridna anu dua sangkan ngudag Nyimayang. Nya atuh sok sanajan si Asdur jeung si Dodeng kanyerina can leungit, tapi teu bisa nolak harita keneh tuluy ari indi trek ngudag Nyimayang anu lompatna geus jauh teuing geus nepi ka mana. Sedengkeun Ki Badrowi terus asup atuh ka jero imah. Kebat muru ka tepas, gek diuk dina kursi bari setengah ngabebeutkeun maneh bakat ku ambek. Beungeutna beureum dadareng aparanjung keheul kanu jadi anakna. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun heula Ki Badrowi insyaallah ke baris kasampeur deui. Ayeuna urang kocapkeun deui Nyimayang anu geus hasil ngaloloskeun diri. Harita teh terus kebat lumpat meuni ngeblesat jojorelatan tarik pisan. Geus teu luak liuk deui ka tukang terus mangprung lantaran sieun diudag ku Ki Badrowi. Nya teu heran atuh Nyimayang teh ayeuna geus jauh ninggalkeun lembur. Nya sanggeus kayaan dirasa kawilang aman, reg eureun brek diuk dina jukut. Geus jauh ayeuna mah. Sugan we si Abah teu ngudag ka aing. Lantaran lamun si Abah ngudag geus pasti aing bakal kasusul. Nyimayang ngagrendeng ngomong sorangan bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Beungeutna beureum dada katemporeng haperanjuk. Hiliwir angin leutik ngahiliwir nebak kana awak karasa meniti ismatak seger. Kumahanya ari Pakubo jeung Mang Japar. Nah geus narepi kitu ka Tegal Honje. Muga-muga bae sing salamet nepi ka ditu sarta cing ulah aya kajadian naon anu ngahalangan di perjalanan. Lamun kitu mah aing kudu buru-buru balik pikeun mastikeun kayaan maranehna. Ceuk Nyimayang geus kitu jung nangtung terus ngeureuyeuh leumpang kalayan salse teu lumpat kawas tadi. Da ayeuna mah geus jauh sigana moal aya nu ngudag nepi ka dinya. Kitu ceuk pikirna. Kaayaan harita teh beuki beurang. Langit pengras taya aling-aling panon poe keur mehjeuna moreret hawa karasa panas mata kareudang jeung bayeungyang.
Nyimayang terus bae nikreuh lempang. Kawan tuh hayang geura nepi kanu dituju nyaeta di Tegal Honje tempatna padumukana. Sareta teu kacatur di jalana mitra. Irawan Cipasosore nyimayang harita geus anjog ka tempat anu dituju. Terus asup ka jero imah. Barang breh nyepuguh nyimayang ngarasa bunga. Lantaran Mang Japar sapara kanca kasampak keur ngariung bari ngarobrol nyaritakeun kajadian tadi peuting anu kaalaman kumaranehna. Dina mangsa kabur ninggalkeun lembur sarta salamet nepi ka danget harita. Ngan hanjakal Nyi Arum eueuh di dinya lantaran aya anu mawa kabur ku saurang jalma anu can kanyahoan saha-sahana sarta teuing terus dibawa ka mana. Sedengkeun si Nini barang ningali incuna datang puguh bae meuni curing hak. Nyai, nah ka mana heula meuning ampleng? Naon anu kajadian? Tanya si Nini langsung tumanya bari neuteub ka incuna anu kakara datang. Nya kitu deui anu sejena kabeh marlong tapi taya nu cacarita. Nu mawi nini abdi teh aya wagelan sakedik. Walon nyimayang tuluy gek tiuk milungariung jeung anu araya di dinya. Ya, baru aya halangan nah aya naon Nyai. Cing sok caritakon. Nu mawi kieu eta teh nini. Derek-dek nyimayang nyaritakeun kajadian anu kalaman ku dirina basa diudag-udag si Jupri jeung baturna dina peuting kamari. Sareta nepi ka kudu ngalaman dikerem ku bapana Ki Badrowi. Tapi hadena bisa ngaloloskeun diri. Sakabehna oge lalakonna dicaritakeun eueuh anu kaliwat sarta dibarandungan ku sararea kalayan saregep tur daria. Tekung silila nyimayang rengse cacarita. Tah kitu nini kajantenan anu kaalaman ku abdi teh. Nanging alhamdulillah abdi salamet. Biasa ngaloloskeun diri. Mang Japar, nah ka mana Neng Arum geuning teu katinggal? Nyimayang mungkas sakabeh caritaana. Bari jeung ditungtungan kutumanya ka Ki Japar nanyakeun ngeunaan Nyi Arum anu memang teu katempo dina riungan. Meunang pananya kitu pok Ki Japar ngawalon. Nu mawi lalakonna teh matak reuwas sareng matak salempang. Margi tadi wengi nalika mangsa dayana nuju aya di perjalanan. Ujug-ujug aya nu ngahalangan jalan. Pamila lakona mah panjang mung sateu acana di pedar, mangga nempangkeun heula. Tah ieu Ibu Ramana Neng Arum. Sareng Ma Ijah rencangna anu satia nyaeta biangna Jang Samin. Saacana medarkeun sakabeh lalakonna. Ki Japar nyelangawanohkeun Pakubu jeung Amburodiah kitu deui ka Ma Ijah anu memang kakara panggih harita. Oh, sumuhun aturan wilujeng tepang atuh kasadayana. Sim kuring wastama pun mayang sari. Nanging sebat bae nyimayang. Ceuk nyimayang solongkrong ngajak sasalaman ka Pakubu jeung ka bojona. Kitu deui ka Ma Ijah henteu ka Samid jeung Ajo malantaran geus wau. Atuh nuhun atuh Neng Bayang. Alhamdulillah parantos ditepangkeun. Bapa ngaraos binga sareng ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi bantosan ti salira. Dugi ka ayeuna Bapa sareng pun bojonya kitu deui Bi Ijah tiasa bebas tina cangkreman si Badrowi sareng anak buahna. Pak Kubu ngawalon bari jeunggap atuh nampanan leungeun nyimayang. Kitu deui bojona jeung Bi Ijah gupgap sasalaman. Sami-sami nuhun Bapak. Abdi oge bingah margi sadayana tos tiasa bebas mung bae abdi teh panasaran nah ka mana pami Neng Arum. Lageuning teu aya di dieu. Naon anu tos kajantenan? Ceuk nyimayang. Nanyakeun deui ngeunaan Nyi Arum anu eueuh di dinya kawan tuh hatena ngarasa salempang inggis aya kajadian anu teu dipiharep. Nu mawi lalakonna panjang eta teh Nyai. Sok geura Mang Japar caritakeun anu salengkapna ngarah kanyahoan ku Neng Mayang. Ceuk Pakubu bari ngareret ka Ki Japar anu keur diuksila meuni meneko. Leres Mang, mangga enggal geura carioskeun. Nah naon kajantenan anu kaalaman ku Mamang sadayana wengi tadi teh? Sumuhun mangga kieu lalakonna teh. Barabat Ki Japar ngaguar deui lalakon anu kaalaman kumaranehna peuting tadi basa keur aya di satengahing perjalanan rek ngajugjug ka Tegal Honje.
Samalah nepi ka aya kajadian patelakna jeung Ki Badrowi anu wahirna. Nyi Arum leungit aya anu mawa ku saurang jalma anu can kanyahoan saha-sahana. Ngadenge caritaan kitu Nyi Mayang anu keur ngabandungan. Sakedapan mah terus ngahuleng mikiran Nyi Arum anu ayeuna can kanyahoan nasibna. Tah itu Neng Mayang kajantenan wengi tadi teh. Tah ayeuna mamang teh kacida ngaraos bingung. Naha kedah kumaha ari tos kieu? Nya saha anu nyanda kabur Neng Arum? Sareng kedah ka mana milarina? Ki Japar mungkas caritana, terus rumenghap narik napas bangun anu bingung. Oh, janten kitu lalakona teh Mang. Beuk naha ka mana atuh Neng Arum sareng saha anu nyandakna? Ceuk Nyi Mayang, atara sarua bingungna. Da puguh teu bisa nganyahoankeun nya di mana ayana Nyi Arum sareta kumaha nasibna. Neng Mayang, pamisa terasna kedah kumaha atuh bapa ayeuna. Naon anu kedah dipilampa. Da piraku ari kedah cicing wae mah. Tanya Pak Kubu bari ngareret ka Nyi Mayang anu keur ngahulang. Pak Kubu pami pangemut abdi mah kieu we atuh. Kanggo samentawis ayeuna mah tos teu kedah incah ka mamana. Margina mung tempat ieu anu kawilang aman. Lantaran tempatna nyingkur arang langka aya jalma sejen anu ngulampreng ka dieu. Ya mangga kitu oge teu sawios papa mangiringan. Mungtang tos bakal ngarepotkeun ka salira. Naha kinten-kintena moal kaabotan. Walon Pak Kubu bari neuteup ka Nyi Mayang hatena ngarasa bunga. Lantaran keur susah taya tempat padumukan, tapi ayeuna aya anu nulungan. Tos teu kedah janten emutan Pak Kubu. Margi sakedik oge abdi sareng punini teu ngaraos kaabotan. Malihan mah bingah aya rencang. Nya sajabi ti kitu peryogi ka uninga wire si Jupri sareng baturna ayeuna teh maranehna nuju ngarider milarian urang. Tak kitu Be, jadi maranehna teh angger wae ngudag-udag. Buat atuh pambikieu mah. Kaayaan hirup bapa sararea ayeuna beuteung beda we jeung buronan. Estuning taya katang terman sabab terus diincer ku si Badrowi. Walon Pak Kubu nyaritana rada dumareuda. Nandakeun hatena anu keur sungkawa. Ngadenge kitu keur sakedapan masararea jarempe eueuh anu ngomong. Lantaran sarua keur ngarasakeun kabingung anu teu manggih tungtung. Nini, kedah kumaha atuh pamitos kieu? Naon anu ku urang kedah dipilampah? Mugia bae saliran ini tiasa masihan bong-bolongan. Tanya Nyi Mayang bari ngareret ka si Nini. Nya sugan jeung sugan bae si Nini bisa mere bong-bolong pikeun yang hareupan pasoalan Ki Badrowi. Mayang, pasoalan si Badrowi lain pasoalan anu enteng. Puguh Nini oge bingung sabab lamun hayang ngeureunkeun kana kajahatana nya geus pasti urang kudu wani jeung tarungna. Lantaran si Badrowi teh lain jalma samarangan. Sarta pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Walon si Nini bari ngareret kanu jadi incuna. Sedengkeun Pak Kubu Ki Japar jeung anu sejena sakabehna tarenget ngabarandungan. Lares Nini memang abot ieu pasoalan teh. Nanging maknya atuh ari kedah kieu wae masa panjangna. Awatos atuh ka urang lembur. Ya pogoh we atuh Nini oge sarua karunya ka urang lembur. Kulantaran kitu kawasna mah geus eueuh cara sejen. Salain ti urang kudu neangan saurang jalma nu bakal bisa mantuan kana kasusah urang. Laras, mung saha atuh jalmina anu waris tiasa dipuntangan tulung teh? Kieu we atuh Mayang. Isukan masuk geura ini teangan saurang jalma nu boga ngaran Wirajagat. Sabab ceuk pangrasa Nini ngan manehna anu bakal sanggupikeun ngalawan si Badrowi. Samalah bakal mampu ngunggulan sakabeh pangabisana. Ceuk si Nini nyaritana estuning daria pisan mere parentah ka Nyi Mayang
sangkanyangan seorang jalma nu ngaran Wirajagat. Ngadenge kitu Nyi Mayang jeung anu sejena jadi panasaran. Hayang nyaho naha saha ari jalma nu boga ngaran Wirajagat. Lantaran sararia oge kakara harita ngadenge kana eta ngaran. Wirajagat. Sahan ini anjeunna teh? Tanya Nyi Mayang bari melong ka Sinini. Atena beuki panasaran hayang nyaho. Sumuhun saha anjeunna teh Nini? Margi abdi mah nembean ngadangu ayeuna kana eta jenengan teh. Ki Japar milu nimbrung bari neuteup ka Sinini. Nyatang tuh atuh Jang Japar kakara ngadenge ayeuna oge. Lantaran jalma anu ngaran Wirajagat geus lila pisan tara kadenge bejana. Komo deui zaman kiwari masa malan ini oge geus lila tong ngadenge. Walon Sinini bari ngareret ka Ki Japar. Terus ngareret kanu sejena anu harita keur ngariung sarta parogot ngabandungan. Lares Nini, abdi oge nembe ngadangu. Janten saha atuh anjeunna teh? Og ari hayang nyaho mah ayeuna ku Nini rek dicaritakeun. Kieu eta teh. Ari jalma anu ngaran Wirajagat teh saurang lalaki anu ngabogaan pangabisa anu kawilang linuhung punjul ti batur. Anu mata kese pikeun nyiar tandingna. Nya bisa disebutkeun saurang jawara anu geus kaot sarta geus masagi pangabisana. Poh ilmu lahirna kitu deui ilmu batinna. Samalah loba pisan luang jeung pangalamana. Anu tangtuna bakal bisa dipulungan ku hidup anu ngarora. Tapi dari Nini mah geus kolot. Oh, janten kitu. Nanging di mana linggina anjeunna teh Nini? Tanya Nyi Mayang hatena beuki ngarasa panasaran. Ari tempat matuh namanya duka teuing Nini oge teu apal. Lantaran sok kitu bae manehna mah ngider ngalalana jadi tara dumuk di hiji tempat. Jadi lamun hayang panggih jeung manehna. Nyatang tuh kudu diteangan. Tapi eta oge duka teuing aya keneh atawa geus teu aya di kieuna. Sabab lamun dina ayana oge tangtu geus kolot saumur we jeung Nini mah. Kitu cenah ceuk Sinini mere keterangan ngeunaan jalma anu ngaran Wirajagat. Oh, janten anjeunna teh tos sepuh Nini. Nyaho geus kolot manehna teh. Nya pami kitu mah Nini abdi moal miceunan waktos. Dina dinten enjing abdi sajamiang kanggo maluruh anjeunna. Sok sanaos dugi ka mana bae tangtos ku abdi bade dijugjug. Anu penting anjeunna tiasa kapendak. Nya teu naon pek bae ari hidup sanggup mah maluruhna. Ngan geus tangtu eta teh bakal ngabutuhkeun waktu anu cukup lila. Lantaran moal gampang pikeun manggihan manehna. Sumuhun teu sawios Nini. Sanaos sabar halami oge anu penting abdi kedah tiasa mendakan anjeunna. Supados ieu pasoalan enggal rengse. Walon Nyi Mayang tekadna estuning geus buleud rek neangan jalma anu ngaranna Wirajagat. Sarta rek muntang tulung pikeun ngarengsekeun pasoalan Ki Badrowi anu taya liam ti bapana sorangan. Da puguh ngarasa watir ka urang lembur. Neng Bayang, kumaha pami disarengan we atuh kupun emang. Nya supados teu angkat nyalira margi hariwang inggis mendak pahaya. Ceuk Ki Japar bari neuteup ka Nyi Mayang. Hatur nuhun Mamang sateu acana. Wireh kersa nyarengan ka abdi. Mung bae pangemut abdi mah teu kedah. Margi saupami Mamang ngiring sareng abdi, kumaha atuh pakubu sareng anu sanesna. Anu tangtosna mariogikeun bantosan ti Mamang. Sajabi ti kitu sawios abdi mah datos biasa sok udar-ider nyalira. Janten ulah hariwang. Walon Nyi Mayang nyaritana tandes Turdaria. Sarata nolak lamun rek dibarengan ku Ki Japar. Kawantu ngarasa hariwang kana kasalamatan pakubu jeung anu sejena lamun seuk ditinggalkeun.
Da geus tangtu taya anu bisa diandalkeun. Nya bener Ki Japar mah teu kudu milu neangan. Ari sabab kuring teh moal aya batur paku kumaha keur badami ari Ki Japar eueuh mah. Aya oge jang Samid jeung jang Ajo da puguh barudak keneh atuh mananehna mah. Jadi lamun aya nanaon geus tangtu matak bingung moal bisa nanaon. Ceuk Pakubu milu nimbrung kana caritaan Ki Japar jeung Jemayang. Tah laras anu dicarioskeun ku Pakubu nembe teh. Janten mamang matos we di dieu. Jalankeun sapertos rancana urang anu ti payun. Kumpulkeun deui para pamuda anu jaragjag anu tiasa dilatih bela diri. Margi ka payuna tangtos bakal ageng pisan mangpaatna. Nya sumuhun mangga mamang pakiringan bae. Satiasana eta tugas teh baris dijalankeun sahade-hadena. Kalarasan aya jang Ajo jeung Samid anu tangtu bakal bisa ngabantu kana sagala rupana. Tah kumaha jang Ajo jang Samid? Sanggup ngabantu ka Mang? Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.